Dan ketika berbicara mati, kabeh ge bakalan ngasaan, kabeh ge bakalan ngalaman. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sakur-sakur nu yawaan bakalan ngasaan kana ngaranna maut dicatat. Maut mah tara bebeja, maut mah rahasia. Kadang-kadang isu ngobrol jeung urang beurang maut aya nu kitu. Aya nu kitu, isuna ngobrol beurang maut aya. Cing aneh henteu. Aneh teu? Teu aneh. Nu aneh mah isukna maot beurang ngobrol jeung urang. Aneh. Ari isukna ngobrol beurang maot mah teu aneh. Karena mati itu rahasia nu mau hirup ulah kajongjonan teh. Hei, saha nu nyaho saha apa? Ayeuna urang keur kumpul ngariungkir balik ti dieu. Israil geus ngadaguan rek nyabut nyawa urang. Saha nu nyaho saha apa? Balik di dia, ayo mau ngan paling kalau balik di dia nomor paling itu umumkan di musola di mana di dia umumkan tak kayak pusat jadi umumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Penyangka tadi mah hadir kene muludan tadi mau hadir pakai tiung hidung ayah pakai tiung hidung maning loba hadir pakai tiung hidung. Hei, mati itu jangankan menunggu nanti pulang, jangankan menunggu besok, jangankan menunggu lusa. Ayeuna detik ieu menit ieu lamun cek Allah maut saha nu bisa nolak nyegahna. Bener, saha nu bisa cek Allah aya maut atuh maut. Jangankan satu orang dua orang kabeh ayeuna lamun cek Allah maut atuh maut. Cek Allah maut aya kabeh atuh maut kabeh. Ngalam aya maut kabeh atuh riweuh. Nah, mun aya maut kabeh atuh riweuh. Jeung pasti ngajadak viral. Pasti viral cina tuh kira rek pasti darah kan ieu kabeh. Mun aya maut kabehane bareng pasti sukan rame reporter TV One, SCTV, Indosiar, iNews, RCTI, RTUC aya. Kabeh pasti reporter memberitakan pemirsa telah terjadi kejadian yang sangat aneh, yaitu di kampung Cilatuh Girang Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. Setelah ada acara peringatan Maulid Kangjeng Nabi, seluruh jamaah mati kecuali satu penceramahnya dari sejauh. Duaan. Ternyata dua orang yang tidak mati dengan panitia menyekal amplop. Bukan dengan mau ayo balik lagi matinya. Duaan yang sadang dia. Kemarin menyekal amplop. Ayo kuring si ikhlas sama Allah tiba-tiba dihampura dosa mau terus nur. Tapi mah gak gusi hari ini semeja nama ibu nuti heula kuring paneuri kajeun atau sawarina kajeun lah kuring we anu paneuri eueuh nuti heula nya. Eta oge kajeun dan catat ketika mati datang rek lompat ke mana, rek nyumput di mana. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Sanajan ajeun nyumput di satu bangunan benteng anu kokoh, sanajan ajeun nyumput di jero liang anu pangleupna, lamun ajal datang idza ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Teu bisa dipajukeun, teu bisa dibundurkeun. Mumpung urang hirup ayeuna manfaatkeun hirup urang komo dibere harta banda anu leuwih mah jadikeun eta harta teh alat keur neangan karidwan Allah. Jadikan eta harta sebagai jembatan untuk mencapai derajat ketakwaan. Karena mohon maaf Kang berbicara sedekah bukan berbicara kaya. Kadang-kadang urang masuk salah pamadegan TTW aing mah sedekah teh lamun geus beunghar mah sedekah lain keur jelema beunghar, tapi sedekah adalah panggilan-panggilan takwa. Karena di antara orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang selalu menginfak sedekahkan hartanya di dalam keadaan leluasa artinya keur beunghar ataupun di dalam keadaan keur sempit artinya keur miskin. Jadi berbicara sedekah bukan kaya miskin, tapi ini panggilan-panggilan takwa. Jelema takwa mah hareudang, jelema takwa mah atel lamun boga hartana teh diinfak sedekahkeun sebagaimana gambaran Kangjeng Nabi. Sampai-sampai Kangjeng Nabi mah pamenteuna pias, mukanya pucat, boga hartana can diinfak sedekahkeun. Mudah-mudahan yang sing jadi pecut pikeun urang sabada muludan urang bisa ningkatkeun amal sedekahna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di mana urang geus bisa kitu berarti nyaan orang kita cinta ka Kangjeng Nabi na naon sebab dan geus nembongkeun cirina. Naon cirina daek nurut jeung nurut. Nah, berbicara tentang nurut jeung nurutan, maaf kuring oge boga idola tersendiri. Anu ieu idola teh aya patulak patalina jeung ngaran kuring. Anu tadi disebut ku Pak MC disebut Ki Dalam Muda.
oh memakai banner kuringnya oh kajian ada yang mendingan kieu biasanya mah sok masang foto kuring oke kaset dina foto mah foto kan kadang-kadang sok gemes ya kapanitia nu masang foto kuring sok gemes kadang-kadang sok teu boga etika masang foto kuring na banner beres acara ta banner nang kena rame goblok kaset-kaset nang rame oh itu pake moe pare salah bagian merah kan awak ya kuring disebut hilalang muda di mana lalakona bejakeun tong bejakeun tong jadi kuring teh Kang memang dia ahli teresep cinta karena wayang kolektif dari kecil mungkin dari usia 4 tahunan kenapa karena abdi emut waktu sepun rama tilar dunia abdi digantungan ku apa teh kapungkur usia 5 tahun nah abdi ingat ke apa aya kene ke apa masih kena jumeneng abdi sok di canda ku pun rama teh nonton wayang golek da pun rama ge kali daras makan wayang golek ku sabab dileutik sok lalaja wayang golek akhirna timbul rasa cinta kuring kana wayang golek ku sabab cinta teh datang we cirina daek lurut jeung nurut akhirnya tileletik kuringnya sok nurutan dalang sok gegereman jika dalang melihat rencangan kuringnya sok nyebut ke kuring dengan panggilan si dalang eta teh ngaran panggilan si dalang teh aya nasib kuring jadi mubalik akhirnya nempel eta ngaran teh jadi walako bina panggung disebut teh lamun ceramah teh ki dalang muda teh ayeuna nya ayeuna meureun 20 tahun ka hareup mah tidak langpeot makana kuring lamun ceramah eta sok ngaluarkeun ciri khasna ngaluarkeun suara dalangna kadang awal kadang pertengahan kadang akhir memeh turun eta oge tergantung persetujuan jamaah jeung panitia ari di dieu memeh kuring turun wios ngadalang heula wios moal ambek moal gunung, moal nyarekan, moal nyawer, moal jadi weh. Udah saya ngamor. Kan hampura moalila sakedap we makanya mau ciri bisi penasaran. Tikoro teh geus nyeri heuceuk kan. Doakeun sing sehatnya. Kita ping hiji mulu jeung kaki wari can mangi pre. Insyaallah pre-pre teh 11 November. Agenda Maulid teh. Mudah-mudahan sing sehatnya. Mentak mualilah adalah hampura hiji mualilah luka dona hampura kuring mawa kang alatna mawa wayangna mawa golekna kan teu loba kur dua kapok kamari mawa golek teu loba ting keur ngaji di Garut mawa golek 8 mawa golek 8 keur ngaji di Garut mawa golek 8 mobil heurin ku golek efekna cilaka mobil heurin ku golek tungtungna besek saeutik entah kayak nama diakalan dua we beh mobil alaga gitu nya beh laluasa panitia ngabubes-bubeskeun besekna so urang adalah kelas salibnya bade teh bade so urang kaluarkeun suara sa oh si bapak mahal si bapak mun aya nu nyawer cepot keluar biasana siap so urang keluarkan suara para dewa urang keluarkan suara Batara Guru Resina Rada jika kaca di lalakon Jabal Tutuka dan gak jempe ulah itu salah mau jadi nggak lama ya Batara Guru Resina Rada jika kaca dan gak jempe ada kodam macam asuh kayak ini monggo kalau istilahnya bangga cek so Batara Guru Resina Rada jika berkaca keceritakeun bisa warga Maniloka iya sang hyang adipati jagatna toh Batara Guru ngahaturan linggi Resina Rada anu rencangan ku Raden Gatotkaca sami tunggul mari klutat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang Batara watak wantes si Batara Guru tutu wong samanea manusa terus sing madu traing kusumati sing andana wili traing dewa kamarusan lami-lami ngandika kawadaling lisan mekatan pengantikan dipun alis manis melas melis lelei gedeg pangandika datang Batara Guru kisah Kakang
Panjin rada ladala iya Adi eta mah kapayun kang celikna yayai tiris asa taya pisimbutan hardang asa Allah pitipasen ke asa Allah pipaturun hirup dina danget ayeuna kapayun kakang Panjin rada ladala nun adi guru puputon kemangkanaton semaheun para dewa baja adi ya bantu atuh nongeng nang nyawer henteu nongeng nang kang kumaha itu tinggal di sawarga maniloka tingjarit para widadari tingkarocia para dewa ngamukna luar biasa naga percona dina danget ayeuna nangging cekramalan kumaha moal aya nu bisa ngelehkeun iwal ti hiji budak ngora ti nagara Pringgandani tegasna Gatot Kaca nu parantos digodog di kawah Candra di muka mana Gatot Kaca kang parantos disusulan aya dipongker adi kapayun hidup Gatot Kaca jabang tutuga arimbis sutapi lawan naga percona kaharep Gatot Kaca berarti sorana kieu Gatot Kaca Gatot Kaca kata teh cek Abah Asep mah kunaon Gatot Kaca ngagerem sebab di Jawa Barat boga simbol naon simbolna Siliwangi meong berangkat ke Jawa Tengah Jawa Timur Gatot Kaca di mah teu ngagerem aya di Jawa Barat ngagerem naon sebab simbolna Siliwangi meong ngagerem Gatot Kaca teh Nampinuhun karena rupiah pembagi kalayan ujung sumbaga ngaturkeun sebat sungkem ku ujung panjenengan Sang Hyang Adipati Jagatna Tamatara Guru diterima pujastuti Gatot Kaca kumaha tadi hidup angkat di bumi tabuh bara tadi putra angkat pada Isaya dugi ka dieu jam 8 kesahar encan taingan leuleus melihat eyang oge dina danget ayeuna rek menta di malu uireh hidup jauh di juk-juk anggang di teang hidup jauh-jauh di Ciapus di jeruk kaci gomong ciletuh girang tena meja teh meliletik kieu palingan we dina meja teh eueuh nanaon ieu mah bisi hidup boga kahayang mangga ulah rek di dinding kelit kenang siloka kena bejer beaskeun kasep lain naon nu mawi kita di putra ge culang cileng ya culang cileng kunaon aya kahoyong hayang naon hayang nenen hayang naon nenen eueuh nenen oge teu dijieunkeun ku panitia nu aya we heulana nu mawi beda juru kamari ya ari kamari hidup ngaji di mana kamari putra ngaji di Tangerang ya kamari di Tangerang kumaha bangsa keur kamari mah mejana teh lega ya lega membawi dina meja teh kumplit segala aya naon nenen aya kopi aya Coca-Cola aya Fanta aya Sprite aya Pocari Sweat ge aya pandi ge aya Pocari Sweat mah leutik ieu mah mini ieu mah memangna kamari kumaha keur kamari mah jangkung Pocari lah kamari bahkan ke kamari madina meja teh lain di nomor hunkul maksudna dahareun jadi kamari mah dahareun ge nembrak dina meja teh nembrak kamari mah ari di dieu polos memangna kamari naon dina meja teh segala rupiah aya ya naon caula aya jerukna aya apelna aya dodol ranginang-rangining bugis aya ari eta
kadahar nu loba kamari teh dikamanakeun dikeresekan bae balik we nah ngadalang teh jadi ngaco kieu da boga nu nyawer ya paingan ngaco memang na kamari aya kamari majal jolai kaluhur ari di dieu tarungkul beureun teu barageun duit Gatot Kaca ya tansah diajeng-ajeng we ya aya pikir saeunaun purwa eyangnya urang putra Gatot Kaca ke eulana ari eta dipengkeun hidup teh saha geuninganan aya nu hideung-hideung bodas lumbawi dipengker teh kasepuhan wa Semar Badanaya dedeh geuning aya Kakang Semar Badanaya kapayun Kang sono yai ge Kakang tah datang we Semar beda deui solana Semar mah ranga berwek ya Semar mah amuing ucuk jauh di juk-juk agang di teang wah bisa panggil jeung warga Ciletuh girang dedeh didoakeun ku mugi anu hadir si Paranjang Yuswana Semar eta mah mutu Semar saha Semar saha kaluarkeun cepot kaluarkeun bios jeung kolekna mana dikaluarkeun saurang kaluarkeun lah jeung kolekna nya mau aku si cepot Sampurasun alhamdulillah deuy dewek bisa panggih jeung warga Ciletuh girang di dieu luar biasa bebelaan dewek teh ka dieu teh bebelaan da kudu nama dewek teh ayeuna teh ka Garut ngan dipikir-pikir rek naon aing ka Garut nu ngundang eueuh mendingan ka dieu meureun puguh di dieu mah alhamdulillah nuhun hampura we ieu mah hampura pangna wayang golek ditampilkeun teh nyaeta saeutik lobana rek ngawauhkeun ka masyarakat jeung ka generasi bararudak yen urang teh boga budaya nu alus nyaeta budaya wayang malihan baheula mah baheula wayang teh dijadikeun alat dakwah Islam teh make wayang baheula ku Sunan Kalijaga teh ieu teh keur ngawauhkeun ka murang kali kusabab ayeuna lobana budaya urang teh kegerus budaya barat malahan padahal urang teh boga budaya nyaeta nu leuwih halus budaya urang teh budaya Sunda teh budaya ramah tamah sopan santun DP handap asor jeung sayabina ayeuna teh loba barudak teh luar biasa nepikeun katuwauheun kana kadaharan lembur ayeuna pek we pecakan anak urang kadang-kadang mah ditawaran Ranginang ge nembalana teh what is the meaning of Ranginang wauheun lagi kena fried chicken meat chicken pizza hotdog hamburger pasea wis wauheun kana kadaharan lembur teh lumawi urang wauheun jadi lobana da budaya urang teh budaya anu hade sakitu dimangpot bage maala kadar giringbingan ku ayeuna acara dina wengi ayeuna sakitu dimangpot aya hiji deui kitu we ngadalang aya hiji deui kaluarkeun tong nah dina pawayangan Kang biasana teh afdol lamun teu kaluar bangsa Denawa lamun teu kaluar bangsa buta bangsa juri kuring mawa bangsa juri hiji kaluarkeun tong bias dikaluarkeun mawa bangsa juri na hiji gendong kemana-mana gendong kemana-mana enak dong asyik dong hihihihihi ayah
Bah, ya di mana ya dah, Bah? iya di Ciletugira ya. Aduh, rame Bah, lo aja lemah. Ada ke acara Bah, naon ujang daerah, Bah. era kunaon Oh, pakai baju tuh, pakai baju cacut warna pink, Abah. Beli baju tuh, Abah. oh kembali di dia orang beli baju Di mana duit nanu nyawer dia? oh dekewe tina amplop Saha nu ngaplokna, Abah? ayah jadi Usariandi Abah, naon aduh, di tukang aya ibu-ibu, Abah. Sok keras ujang mah, Abah, nanya ibu-ibu deh. kunaon Oh, sok ingat ka emak. Ari emak ka mana, Abah? Geusina tuh panggil, Abah. ya ulah nanyakeun indung maneh teh eueuh Ka mana, Abah? Jadi TKW, lain kawin deui. lain Kunaon, Abah? maot indung maneh teh maot ja Ai mau teh naon, Abah? maot teh dicanda ku alo Dicanda ku alo. Ai alo boboheun ka emak. goblok ya kasar anak-anak ai maot teh da urang biasa teh ti alo bakalan balik deui ka alo innalillahi wa inna ilaihi Ai emak maona kunaon, Abah? kepira indung maneh maot teh Setruk, lain liper, lain rode. pira kodek paes ya Ai gitu kunaon, Abah? kepira indung maneh maot teh Oh, kunaon? aleta setrum Ai Abah kunaon teu ngaleta? atuh pae goblok aing da setrum lain hakaneun Oh, naon we Abah dari meja ge hakaneun, Abah. aya kabel bae hakana Ah, naon memeh turun, Abah. kumaha Tetebakan ayo cing cek Abah. Naon bedana korma jeung komar? naon Korma jeung komar beda sih ai korma mah buah jika apel jika jeruk ai komar jelema salah salah Abah. naon atuh Naon jeung Abah? ke oh kieu we ai korma mah di Arab Ai komar Cianjur aya Bogor aya Banten aya salah Abah. Taluklah heulah talunglah hayang nyaho bedana korma jeung komar. naon Ai korma masih kina hiji. ai komar Wah, goblok sia siji naon deh ieu mah hiburan, Abah. Aing daripada lapar mendingan seserian. Wah, naon sakali deui. naon Naon bedana motor jeung Abah? beda goblok sih ya motor mah kendaraan pan aing mah golek Salah. udah itu Oh, naon? ke ai motor mah tina besi Ai Abah. tina kayu Salah. Lalu udah taluklah hayang nyaho bedana motor jeung Abah? naon Ai motor mah Kawasaki. ai Kawas monyet. goblok sia kolot cemplak Atuh ilik ke bibir Abah mulai jeblek. Ai Abah bibir jeblek kunaon, Abah? kepira aing bibir ngapleh ieu teh jang Oh, kunaon? makan sebelah 2 ember Aduh, rupa-rupa jelema ya, Abah. Bah, naon pejeuna Abah. Urang permios minta hampura ka jamaah. ya sakit we ya mudah-mudahan Raden sing paranjang yuswana sing sanehat badana sing arageung meuli rezekina hampura tina sabudaya ning kalepatan jeung kasalahan sakitu nu ngapihatur tutup lawang
sigotaka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, majeuneulah sejam setengah kirang langkung, mudah-mudahan aya manfaatna. Permios sanes pesono, pamitan sanes pesono. Tolong jangan dulu ada yang pulang ya. Sebelum doa beres jangan dulu ada yang pulang. Pokoknya didoakan nur balik di heula dipegang pocong lagi 12 kadang-kadang